mun aya jelema nu darima disogok berarti jelema edan eta teh lain mumayyiz eta nu kos kitu ngaranna. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Eta teh di Islam teh kos kitu tah titah milih jelema pinter mah teu meunang disogok cak bapana ceng-ceng ieu dibere duit jeung bapa bae nya disogok ya ku bapa ieu geus milih ke lamun di forum mun di sidang ieu ka bapa bae nya ieu tah duitna tah teu meunang kitu haram eta mah ieu mah budak ieu mah budak teh kos kitu tah masyaallah teu meunang disogok-sogok teu meunang dicumbu-cumbu keuna aslina bae lantaran ieu mah lain nanaon jang masa depan budak urusan pengurusan anak ditu teu meunang dicumbu-cumbu ku bapana teu meunang dicumbu-cumbu ku emana keun coba hayeuna mah keuna kedal sorangan keuna milih sorangan masyaallah kumaha ku ari urusan pilkada jeung pilgub lamun disogok iya masalah ya kos kieu lantaran rakyat geus boga pikiran sorangan kudu milih sorangan ngomong bae demokrasi sacablak sungut milih sakahayangna demokrasi eta adalah demonstrasi artina kekuasaan terletak pada rakyat jadi berarti rakyatlah anu milih jang kaharep pembangunan negara urang urusan pendidikan bangunan anak urusan jalan urusan perkantoran urusan gedung-gedung anu diperlukeun jeung birokrasi pengurusan anu aya di jero eta negara tah ieu saha anu mampu teu meunang disugak disogok mun aya jelema nu darima disogok berarti jelema edan eta teh lain mumayyiz eta nu kos kitu ngaranna. Ieu cenah kula manuturkeun kiaina jak kiaina ge disogok, kiaina bapa nu edan. Kos kitu eta. Ya Allah, ya Rabbi cacakan sekup leutik di keluarga bae geus teu meunang disogok atuh komo ieu sekup nagara. Masya Allah cek kula ge boro-boro nu teu boga ilmu, cacakan nu boga ilmu aya ustad nu kieu cenah nu datang jaga aing mah keur ada ngarep-ngarep ya puguh usah milih ka mana aing mah mana nu datang jeung nu gede bae merena borgol tak kiai teh borgol tak kos kitu tak kiai teh seret sama kiai ngajerumuskeun masyarakat sama kos kitu boro-boro jang nyaangan rakyat jang nyaangan dirina ge gujubarkeun habak sama kos kitu mah sedengkeun cenah kiai kitu kabeh ku ari mah gujubarkeun kabeh hiji-hiji aja nu beres. Allah. Mana nu jadi panutan ayeuna. Ai mulut mah uswatun hasanah. Masya Allah kos kitu burung uswatun hasanah. Makin kaharep makin ruksak negara urang lantaran titah milih yu khayyaru tanpa aya implikasi-implikasi. Kudu bener-bener boga dedikasi boga tujuan kaharep ieu mun dicekel ku si eta mana teuing meureun rusakna ambalaya karusakan teh engke jaga di anak aing ke jaga di incu aing mantak naon kurang diciptakeun coba supaya kondusif naon cenah kondusif teu nyaho ngadenge bae batur kondusif ya Pemda baik kai malam lila cenah kiai di daerah urang mah negara ya artina kondusif aing nanyakeun embung ka nyana nyana kondusif deui ngan paham lah aing kondusif teh kojin kuku mah ge paham pernah kukula ditajakeun di Jogja pas ngariung jeung jelema intelek Pak kondusif itu apa anu oh berarti Pemda ngabohong ka aing dah nyana kondusif bae oh eta mah non kondusif nu geus kitu mah beneran tah ngomong dah
Masya Allahnya jasa cacakan di keluarga budak dek di urusan kurang temenang disugak disogok temenang diiming-imingi kudu asli nabae lantaran ieu mah jang masa depan kaharep nanyana supaya rapih diurus na panngeunaheun ai nyambung manyana teh loyogna meureun ka mamangna ai nu loyog mah pan dititah bae ge daekeun tanpa dititah ge geus yeuneuun nyana teh atan ngeunaan coba kuari nagara lamun ulah make sugak sogok ngeunaheun jadi ngomongna lepas ngana teh lain au song au tah eta kos kitu tah nya Nayula wa yukhayyaru baina ummin wa jadin eta keur carita karusakan dunia di akhiratna nu disogok hana 1000 2000 hana 1 juta 2 juta tapi kahareupna masyaallah bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah eta sugak sogok model kos itu pikubahan coba ya Allah ya Rabbi maning tapa bae tina sogokan-sogokan kos itu tapa sing apik insyaallah negara orang makmur negara orang maju pemberitahuan mohon kepada Pak Kiai pengumuman bahwa Kiai Haji Khalil telah meninggal dunia saat ini agar kepada keluarga Bapak Kiai Haji Khalil segera pulang keluarga gitu almarhum Kiai Haji Khalil segera pulang Kiai Haji Khalil Garahium Jayanti Tangerang sakali deui ka keluarga Kiai Haji Khalil supaya segera pulang lantaran saat ieu pisan anjeunna telah meninggal dunia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un insyaallah can kaburu milih gubernur nyana aburu maut untung jasa teh teu kasogoknya nama teh insyaallah nah sing hade ngerapihan diri urang ngerapihan moal kebal hirup teh sekedar urang keur nungguan maut bu lalampahan teh aya segala disogok aya segala macem-macem nu kitu sing hade ulah pake lalagaan ieu hirup teh lantaran titipan ti Gusti mata ceuli irung awak urang dibere umur jeung pikiran urang ye bakal ditanya ku Gusti Allah ulah dinaon gitu ngaranna di kotoran supaya rada ringan we urang ketika dihisab di BAP ditanya ku Gusti Allah deres be ringan mah urang kitu sautak saeutik mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala daya demokrasi teu meunang dipaksa kudu ka anu teu meunang disogok diiming-imingi bere program-program jeung rencana-rencana seorang pemimpin supaya paham masyarakat kaharep mantak nu milih nage teu kudu kabehan zaziroi nu ngabogaan pemikiran jeung wawasan nini mah geus teu boga wawasan kaharepnya nama wawasan ngan saukur meuli sepaheun doang ulah tamah ulah titah milih nini mah nya mah asal dibere gitu sepaheun bae geus naon ngaranna kitu seureuh nya mah geus gambir bae sing pisisikeun cicing nini mah kos kitu geus deuk kumaha teh kumaha nagara teh sabodohnya asal boga sepaheun bae cicing we nya mah teu make kutang ngalamun we eta nini teu kudu milih aju ku ari masyarakat ge kitu asal dibere sepaheun we atuh cicing eta budak sangkilang ngorakena minjum latin nini eta kos cenah ieu mah kiai cenah tadina mah ngomong barang dibere sepaheun mah cicing kiai ge minjum latin nini keneh. Jadi loba ieu teh jelema nama lalaki tapi hakikat nama
Ini deres ai jelema biasa mah kiai. Oh, orang kiai teh jero nama jero hate nama orang ini sarua asal meuli sisik we cicing sama kiai. Demokrasinya nu milihna nu boga wawasan, ulah nini ulah aki-aki, ulah nu edan, ulah anu buta, kudu nu boga wawasan kaharep jangan bangun negara. Program-program kaharepna kumaha planning kaharepna kumaha ieu teh selama kepemimpinan 5 tahun naon nu deuk dibangun. Urusan agamana, urusan budayana, urusan sosialna, bejakeun ka masyarakat, sok didinya pilih ku masyarakat. Masya Allah ngadenge kitu mah pan ngeunaheun urang teh asa rek maju negara teh. Tapi pan ternyata satungtung hirup urang ku ari can orang memang manggih jalan anu bagus. Di Lalaga we waduh bagus cenah di desa ieu mah jalan keur ngeunah-ngeunah rak. Batu segbog gede kebo ening can digiling-giling aja budak panjang nurusak nak manggih di tah orang ieu menang we dua jengkal naon karari itu sih mun duit bebeja tu ka rakyat jangan bangun jalan duit ku rakyat merenang yuh nyeng celengan ye ngan sia turun itu balik gitu doang. Ya kami udunan ya yang nyen jalan ngan sia turun aing nu jadi bupati atuh tebecus tanaon sia jadi bupati tebecus tanaon sia jadi gubernur ku pembangun teh kieu amat ya masyarakat mah kumaha tukang endog asal jalan bagus beus heotan mah nya mah panjang heotan aja. Masya Allah ieu keur carita pembangunan duit di negara Tangerang luar biasa lomana mun rapih teu kudu make aspal ujianna diperak di jalan teh mampu lain lalagan cek ngomong sompralna mah beuh pohara jasa duit eta pohara di negara Tangerang lain letik-letik duit haju kamarana eta duit wallahu a'lam bissawab tinggal tanyakeun sama ka lurah teh nyawan tanyakeun ka camat pasti camat yang ukak ikuk kos kitunya orang masa kadar ngomong baik nunggeus manggeus bae mudah-mudahan diampura ku Gusti Allah kaharepna urang ieu coba ye boga pemimpin nu rada bener-bener ngabangun kadanan 100% mah boga niatan 50-60% atuh ngabangun teh ulangan ukur Masya Allah nyatuan didinya ngising didinya kiih didinya teh urang hayang ngarasakeun boga pemimpin nu karasa bahwa di negara urang horeng aya pamimpin ngeunaheun deuk nyieunna naon ge tah hayang kos kitu. Coba ya urusan dia truk selesai. Coba urusan dia truk selesai. Ya mah urusan haji bade tangka kuari makin loba nu pinter makin teu beres. Loba jasa kuari pagawe haji nanti depakna teh terus datang ka luhur tapi makin teu beres bae. Weteng list 3 tahun 2 tahun 3 tahun datang ke 7 tahun datang ke di Aceh mah 11 tahun 15 tahun kaburu modar di Mekah teman. Insyaallah karinya ieu negara jadi kos kieu keur ieu mah keur dipimpin ku nu teu pati palinter rapi tapi barang dipimpin ku nu pinter kos kieu jadi nu dibutuhkeun ku urang pinter bener lain sakadar pinter tapi teu bener iyalah wa yukhayyaru tidak milih budak bae tidak milih yang kalancaran garep nadukomo negara urang bae aya di majelis di dieu nya pilih make pikiran urang sageureun deui pilgub mun aya anu nyogok ka urang pijen soekeun dihareupeun nyanakeun berebet kunaon teh disoekeun leutik lah Masya Allah karim cenah kiai aya nu diumrohkeun sagala kiai teu boga wawasan kos kitu mah dititah apa henteu sih umroh make sogokan tinggal kitu bae sih ku kabalinger teh ngaji nah heran aing mah jadi titah ge ini istata'a ilaihi sabila
cacakan nang hasil dagang gejang ka Mekah mah kudu nu halal jasa. Cacakan urang dititah ge pedagang atawa bos milih jang ka Mekah mah kudu nu halal jasa. Ieu mendek menghadap ka Allah. Ieu mendek menghadap ka Allah make sogokan cak Allah ja aing mah teu kudu di Mekah kapanggih jeung sia di imah ge di mushola aing kapanggih bae panjing sia. Make kudu ka Mekah make nang nyogok teu kudu ka Mekah ja sia salat aing kapanggih jeung sia. Ja hakikatna jeung Allah mah teu kudu ader-aderan ka Mekah di imah di jero kamar waliullah mah bisa komunikasi jeung Gusti Allah. Urang kuari bisa bicara jeung Gusti Allah cek sompralna mah di mushola di masjid eta teh keur amprok jeung Gusti Allah teu kudu ka Mekah make jeung ka Mekah sagala ja aing mah di mana-mana ge aya iraha bae. La takudu sinatu wala naum teu pernah nundutan acan Gusti Allah make maksakeun ka Mekah make sogokan ngabalinger ngajina kudu ngaji deui kiai kos kitu cenah kiaina sohor tah mah sohor tinggal sohor cenah teh mah budaya jasa udang-udang na ge tambahan deui 2 bako udang-udang kabalinger amat si kiai masyaallah cek kiai teh hadena aing mah teu diumrohkeun ngan dibangunkeun pondok dan tolol tah mah goblok hadena deui aduh lazina aing minggu hari moal ngaji sanu nita ngaji ka dieu ya inget nitahan setik-etik aja aing ngaji ge jeung nu bodoh bae anu lamun nyebutkeun rukun salat ajuku jana dipake tah mending jeung nu bodoh jeung nu bodoh mah hae bae ngaji teu tenang sih salah kitu ka nyahoan jam nundutan nyanana masalah mending jeung nu bodoh lah nu bodoh mangundang ngariung berkatna gede nama ja bodoh teh apaan mantak ka berkat deui bae teh jauh ku kurilingan ti berkat malulu ta etalah wa yukhayyaru baina ummin wa jadin wa kadza akhun wa amun aw amun meunang majana akhin aw amin kumaha bae teu urusan macam. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى